Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana. Alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawa Pakti, hasil karya tanapi karangan Ampuros anu mana ayeuna bagian ka 57na. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda dina mangsa mendarkeun kayaan alam pabeubeurang khususna ka kulawarga Juragan Pardi anu mana harita nuju kadongkapan ku Pak RT Jahri. Pak RT Jahri teh nyandak kuartos atanapi masihan saran yen sugan jeung sugan cenah neng eta teh kedah dilandongan ku saurang sesepuh anu aya di lembur Ciburial. Duka Ciburial mananya seueur Ciburial teh mohon. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Nya sami-sami juragan mugi baya atuh anu janten pamaksadan urang teh cing dijabah ku Nu Maha Kawasa sarta cing dilancarkeun sagala rupina. Sumuhun kitu amin Pak RT. Hayu atunya sim kuring sejamit ayeuna mah. Kamana tuh Pak RT meniru rusuhan? Padahal mangke we apan kuring teh masih kene resep ngobrol. Sok asa betah asa aya nu maturan. Hehe, nya sarua we kuring oge resep kene. Tapi kumaha atuh lantaran masih aya keperluan anu sejen. Tah engke lamun geus salse urang ngobrol deui. Tembal Pak RT jung nangtung tina diukna nya kitu deui Juragan Pardi jeung Sarip nurutan. Terus cungcong sasalaman. Geus kitu Pak RT terus kaluar ti imah. Samalah dijajabkeun ku Juragan Pardi nepi kaburuan. Satuluyna mah Pak RT kenciling indi trek mulang ka imahna. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus rek maju ka sore. Sora tongeret reang di sarada patembalan paselang jeung sora manuk anu ricit dina dahan. Angin leutik ngahiliwir tatangkalan pating ngarulang pating ngaroyag we siga anu ngagupayan. Kacaturkeun poe isukna sareng sena ngajalankeun salat subuh. Sarip Mang Ocin duanana geus saragedang dahan. Sabab rek indit ka lembur Ciburial teh mitra sakumaha anu geus dicaritakeun poe kamari. Sanggeus cukup tarapti harita keneh terus bae arindit. Mobil anu disupiran ku Sarip nya terus ngablesur di jalan raya. Kabeneran kaayaan teh masih keneh rada sepi. Jadi jalan teh lenglang teu pati loba kandaraan. Kira wanci jam 10 beurang. Akhirna geus anjog kanu dituju. Sarip jeung Mang Ocin juru turun tina mobil terus nanyakeun lebah-lebahna anu aya pasantren. Tapi aya kumaha hanjakal kaum dangu. Sabab menang keterangan ti sababaraha urang jalma urang dinya anu nyebutkeun pasantren teh geus lila tutup. Samalah tempatna oge geus dijieun bangunan sejen. Ari anu jadi sababna nya ti saprak anu ngurusna tilar dunya teu jalma anu bisa nuluykeun. Antukna murid-muridna baralik ngamalkeun ilmu anu geus dipiboga di lempurna sewang-sewangan. Barang ngadenge beja kitu. Puguh atuh tumerapna ka Sarip jeung Mang Ocin estuning kacida matak sedih jeung nalangsa. Saharita ngaleungitkeun sagala rupa pangharpana. Aduh Gusti nya kedah kumaha atuh ari geus kieu.
Geningan pasantren teges eueuh Mang Ocin. Hanas jauh di jugjug anggang di teang Arijol teh beut kieu buktina. Pasantren teh cenah geus tutup. Samalah sakabeh murid-muridna marulang ka lemburna. Beuh naha beut meuni asa kieu-kieu teuing dodoja teh. Sigana kasusah teh kawas anu moal aya tungtungna. Ceuk Sarip meuni ngarahuh, paromana katara pisan hanjelu lantaran geus pasti. Lamun kitu galagatna mah usaha teh tangtu teu mawa hasil sakumaha anu dipiharap. Kalah jadi matak capek hate, capek pikiran, jeung capek tanaga. Sumuhun Aden. Nya kedah kumaha atuh margi geuning kieu buktosna. Dina hal ieu mah urang teh sanes teu milari akal tarekah. Samali apan rupi-rupi cara parantos dijalankeun. Kirang kumaha deui paraosan mah. Mung rupina usaha urang teh acan diparengkeun ku Nu Maha Kawasa. Nya sigana mah kitu Mang. Usaha urang teh teu acan diparengkeun aya hasilna. Tapi naha ieu cocoba teh tumiba ka kulawarga abdi. Margi anu sanes mah rupina teu aya anu ngalaman cocoba anu sarupa kieu. Ceuk Sarip ngomongna kadenge meuni ngageri matak sedih kana ati, matak pating sarasat kana rasa. Ngadenge caritaan kitu Mang Ocin rumenghap narik napas. Ajen dunungan emang, mugia salira kedah cing kiat sarta cing sabar dina mayunan ieu cocobi. Insya Allah Gusti anu Maha Kawasa hiji waktos pasti bakal maparin jalan kaluarnya. Asal urangna ulah pondok harpan sarta ulah petot-petot ngadoa nyuhunkeun ka anjeunna. Supados ieu cocobi teh enggal diangkat sarta digentos ku kabagjaan. Mang Ocin mere pepeling ka Sarip anu katingali harita keur nggaruk. Ari paromana alum panon cari nakdak lamun teera kutang tungan mah geus hayang ceurik. Tapi sabisa-bisa Sarip negerkeun hatena sarta nguatkeun jiwana. Nuhun Mang kana sagala pangrojong sareng doana. Eta sadayana katampi ku abdi. Mugi kasauran Mamang teh cing ngajantenkeun kakiatan kanggo diri abdi sangkan ulah ngaraos aral subahadina nampi ieu cocobi. Tah muhun kitu harapan Mang mah. Pamisa terasnya bade kumaha tuh. Urang teh bade teras wangsul ada nyapi bade kumaha. Nya ayeuna mah hayu urang mulang we Mang Ocin. Sabab ka mana deui atuh lantaran urang teh can aya tujuan anu rek dijugjug. Nya mangga atuh pami kitu mah Mang sejangiringan bade teras milari pasantren ka tempat sanes mangga. Pami bade wangsulnya hayu. Kumaha saenya we nyumutkeun emutan salira Aden. Ayeuna mah urang mulang heula we Mang Ocin. Kajeun engke di ditu urang badami deui sareng ama. Nya saenggeus kitu mah Sarip jeung Mang Ocin terus arasup deui ka jero mobil. Gur dihirupan geleser mobil maju lalaunan ninggalkeun eta lembur. Beuki lila mobil teh majuna beuki gancang. Terus nyemprung di jalan raya. Mangsa alam geus maju ka beurang. Ponon poe geus luhur tapi langit poe harita mah teu bengras loba mega anu ngahalangan. Sigana mah rek turun hujan. Teu kacatur di jalana sarta itu jeung ieuna. Kirawanci bada asar Sarip jeung Mang Ocin geus narepi deui ka lemburna. Sadatangna ka imah terus gancang arasup ka jero. Sarta dibanggiakeun ku Juragan Pardi anu katempo bangun geus teu sabar hayang geura nyaho kana bejana. Gek Sarip jeung Mang Ocin dariung di hareupan ku Juragan Pardi. Sok sanajan harita capek keneh oge langsung bae Sarip nyaritakeun deui lalampahan anu tadi. Sakabehna ditepikeun taya anu kaliwat lantaran ngarah gancang ka harti kudu jadi bapana. Barang ngadenge beja kitu. Juragan Pardi meuni ngajenghok.
Hatena ngarasa hanjelu anu kacida. Samalah awakna ngadadak beut karasa salungse taya tenaga. Nya atuh keur sajongjongan mah terus ngahuleng. Geus teu bisa ngomong nanaon. Kitu kayaana Juragan Pardi sakulawarga dina mangsa harita. Anu keur mehjeuna dirurung ku rasa kabingung, diudag-udag ku rasa kasusah anu pohara. Samalah Mang Ocin nya kitu deui bitoh anu jadi pagawena sarua milu ngarasakeun kabingung sarta milu mikiran pasoalan anu keur disanghareupan ku dudungana. Mitra kaum dangu beja ngeunaan Neng Epa anu keur gering sarta kulawargana anu terus-terusan teu weleh diganggu ku bangsa lelembut anu hayang ngalanyawana. Ayeuna mah geus sumebar. Hampir sakabeh urang lembur Cibedug geus pada nyaho. Samalah bejana geus nepi ka lembur anu sejen. Da puguh jadi tata lepa beja pabeja-beja kacida pisan gancang nerekabna. Kulantaran kitu teu saeutik anu ngarasa heran, tapi jadi ngarasa panasaran. Sarta loba tetanggana anu daratang nareang Neng Epa ka imahna, da puguh harayang nyaho kana kaayaana. Kacaritakeun dina hiji poe harita teh wanci geus liwat ti bada asar. Juragan Pardi keur diuk dina teras bari setengah ngalamun. Anak aing geuringna teu cager-cager. Padahal rupa-rupa cara geus dijalankeun, tapi keukeuh bae can aya robahna. Biaya anu dikaluarkeun oge geus lumayan loba, tapi tetep eueuh hasilna. Nya kumaha kuduna ari geus kieu? Kumaha lamun seug anak aing anu bungsu teu katulungan? Tangtu bakal matak hanjelu sarta bakal matak nyeri kana ati. Bener aing teh salah. Siga nama aing teh jalma anu pangdorakana. Lantarannya alatan kalakuan aing, pamajikan jeung barudak jadi korban. Kitu ceuk grentes hate Juragan Pardi harita. Ku ayeuna mah jadi ngarasa kaduhung lantaran sadar kana sakabeh kalakuana anu geus dilampahkeun baheula ka dirina. Sarta tetela jalma anu teu mais teu meuleum beut kudu kabagian ngarasa getahna. Memang bener pisan ceuk papatah kolot lamun anu ngaran kaduhung mah tangtu moal aya anu datangna teh heula. Lamun seug can bener-bener karasa akibatna. Lamun seug ti heula aing ngagugu kana caritaan si Aki sarta daek brukprak ngaku kana kasalahan. Sigana ieu kajadian moal kieu. Tapi lamun aing ngaku geus pasti bakal asup ka bui sarta bakal ngaringkuk di panjara dina waktu anu lila. Lantaran aing geus ngabinasa tilu jalma. Tapi lamun henteu aing sakulawarga geus pasti bakal terus diudag-udag ku jurig da si Rasti. Anu akhirna bakal binasa dina leungeun manehna. Ambe teu tela geuning eueuh. Piliheun anu hade kaya kieu mah. Juragan Pardi gegerendengan ngomong sorangan hatena jadi perang sabil antara ngagugu kana caritaan si Aki atawa ulah. Lamun ngagugu ka si Aki geus tangtu atuh manehna bakal asup ka bui. Tapi lamun henteu pasti bakal koreng akibatna. Antukna Juragan Pardi jadi lieur sirahna asa muter. Mending ngubeng teu pararuguh titinggalian. Kasugri kaum dangu. Jung Juragan Pardi nangtung terus atuh lelempangan kituna teh bari jeung terus mikir neangan cara anu hade pikeun ngarengsekeun pasoalana. Nya harita Juragan Pardi nimbang-nimbang pilampaheun, ngitung-ngitung untung jeung rugina. Sedengkeun mangsa alam geus beuki maju ka sore harita teh.
Kawas biasa sora tongere treang di sarada kitu deui sora manuk ricit dina dahan pati ngaracelog jeung baturna. Urang lembur Cibedug wayah kitu mah geus loba anu baralik di tempat pagawean. Aya anu bari nanggung suluh, aya oge anu balik nanggung jukut keur parab domba. Saterusna marulang ka imahna ngariung jeung kulawargana. Malikan deui nyaritakeun Juragan Pardi Mitra anu harita masih keneh luntang lantung di buruan. Nya beuki lila teh sirahna kalah karasa beuki lieur jajadudan. Samalah tarangna oge geus asa panas balas mikiran pasoalan anu weleh can manggi jalan kaluarna. Nya atuh antukna mah Juragan Pardi jadi aral. Nyel hatena ambek ka Nyi Rasti. Dasar setan kurang ajar sia. Meuni teureun-eureun hayang ngaganggu ka aing. Daripada kieu mah kagok asong mending oge urang jorag sakalian. Rek ditangtang gelut tas si jurig teh. Piraku manusia kudu eleh ku pangkat setan. Apan cenah mah darajatna leuwih mulia. Tapi nah aing teh meuni kudu sieun-sieun teuing. Lah ayeuna mah ku aing rek dicorag sia ka kuburana. Hayang nyaho dembongan atawa moal tas si setan teh. Kitu ceuk Juragan Pardi harita kawasna mah manehna geus bakat teuing kulieur. Nya geus boga pikiran kitu mah teu loba dimikir. Nya atuh harita keneh terus kenceling indit rurusuhan rek muru ka astana. Ari maksudna taya lian rek ngajurag ka kuburan Nyi Rasti. Di tengah jalan guk-gok amprok jeung urang lemburnya terus pada nanya lantaran wayah kitu masuk loba jalma anu lalar liwat atawa anu ngadaraweng. Di buruan imahna sewang-sewangan. Samalah harita oge amprok jeung Pak RT terus ditanya. Tapi Juragan Pardi teu nembalan. Manehna jongjon bae ngagidig lempang teu malire ka sasaha. Nyaksian polah Juragan Pardi sarupa kitu nya puguh atuh loba jalma anu ngarasa heran lantaran teu kawasa sari. Nya terus atuh pating harewos pating kecewis jeung baturna bari nyerangkeun ka Juragan Pardi anu katingali geus beuki anggang. Lempangna terus maju ngidul ngingkig teu luak lieu ka tukang. Kasugri kaum dangu. Juragan Pardi harita lempang ngagidig samalah geus nepi ka tegalan. Bras ka jalan anu rada nanjak ngaliwatan kebon. Kenca jeung katuhueuna loba tatangkalan anu rajeg jarangkung. Ngahaja jalana teh maba lantaran hayang gancang nepi ka nu dituju. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana, akhirna Juragan Pardi anjog ka astana. Reg eureun napasna kadenge meuni ngahegak. Kayaan didinya estuning sepi jempling anu kadenge ukur sora tongeret pating gereret mata kelar patembalan jeung sora manuk kuncuing anu pating jadarit. Estuning mata ketir. Juragan Pardi lempang deui nya terus muru ka palebah kuburan Nyi Rasti anu deukeut kebon awi. Sarta dikuriling ku tangkal hanjuang hejo, teu kungsi lila harita geus anjog terus ngajanteng nangtung panon mencrong ka palebah kuburan. Rasti, dasar setan sia. Nah kunaon sia teh make jeung hayang ngaganggu wae ka kulawarga aing. Juri kasebelan sia. Juragan Pardi kakara datang oge langsung bae nyarekan kawas anu gelo anyar. Rasti, ti heula aing teh geus datang menta di hampura. Tapi nah sia teh masih keneh hayang ngalanya bakula warga aing. Ceuk Juragan Pardi ngomong ti popolotot beri mencrong kana pelebah kuburan Nyi Rasti. Tapi caritaana eueuh anu nembalan. Rasti setan, gancang keluar sia. Sia montong ngajedog bae di jero kuburan. Yeuh, aing si Pardi ayeuna geus datang. Lain sia terek ngayakeun baritungan. Sok gancang keluar sia. Keluar.
Ceuk Juragan Pardi gogorowokan sorangan. Ari leungeunna tutunjuk sukuna gegejret huntu kekerot. Panona oge bolotot sarta nitah kaluar ka Nyi Rasti anu ceuk pikirana tangtu arwahna aya di jero kuburan. Rasti setan kurang ajar. Gancang gerak keluar syah. Yeuh sang hareupan aing. Hayu urang tarung. Lain sia teh hayang maragatkeun nyawa aing. Sok kadinya gerak cokot lamun heueuh putuh mah. Asal arwah sia geus montong ngaganggu deui ka anak aing anu dua. Lantaran maranehna mah teu boga salah. Sarta eueuh sangkut pautna jeung pasoalan urang. Juragan Pardi harita kawas anu kasurupan mitra. Terus bae ceceleuweungan nangtang ka arwahna Nyi Rasti sangkan kaluar tina tempatna. Tapi nya sok sanajan manehna terus gogorowokan oge, keukeuh harita eueuh anu nembalan. Kayaan di tempat eta tetep bae siga tadi. Kulantaran ngarasa jengkel jeung ambek, kop atuh nyokot popongkol anu ngagoler dina taneuh. Sarta tu anta parah hiuk, jebrot, jebrot. Tangkal hanjuang hejo anu ngariung kuburan harita digebugan nepi ka rajet aut-autan. Terus patalayah dina lemah, srog ngadeuketan sarta terus nangtung sisi kuburan. Ret atuh kana awi haur koneng anu harita katingali masih keneh nanceb. Pas pisan di tengah-tengah kuburan, anu ti heula ditancebkeun ku Baso Batea. Minangka keur tolak bala. Tapi teu tela teu mental. Nempok itu Juragan Pardi beut kalah beuki ambek. Lantaran manehna geus mayar ku harga anu mahal. Tapi beut eueuh pisan maudatna. Jurig Nyi Rasti keukeuh bae ngarah-ngarah ka kulawargana. Dasar si Soma tukang tipu sia. Aing kalah geus mayar mahal cenah mah jurig si Rasti moal datang deui. Tapi buktina mah kalah beuki ngagalaksak. Dasar dukun eueuh kabacus tukang wadul ngamodus. Goblok sia. Kitu ceuk Juragan Pardi terus bae ambek-ambekan. Mepeus kenyang ka Basoma mitra anu harita eueuh di dinya. Manehna asa katipu sarta asa-asa dilejokeun. Nya atuh geus teu loba mikir deui. Gap awi haur anu nanceb teh diceklam sarta terus dicabut belewer dibalangkeun kanu jauh. Eta awi teh mending alayang terus ragrag kalandeuh. Kalakuan Juragan Pardi harita beuteu beda jeung jelema anu owah. Terus bae ngababukan tatangkalan anu aya di dinya. Lamun kaayana sarupa kitu aya anu ningalieun mah, tangtu sigana batur bakal lalumpatan lantaran pasti bakal sarieuneu. Kaayaan alam harita di wewengkon astana geus rek maju kaburit. Cahaya layung hibar ti belah kulon rupana koneng yang lirmas sinangling. Sora manuk ricit tina dahan pating aracelog jeung baturna keur naryangan pangauban. Sanggeusna aya kana sawatara waktu. Juragan Pardi anu tadi keur ambek-ambekan lila kulila mah manehna ngarasa capek. Sok popongkol ditunda geus kitu koloyong kahandapeun tangkal samoja. Brek atuh diuk nyaramde kana tangkal. Beungeutna beureum kesang ngagarajag maseuhan baju. Dadana katararengha pranjug. Keur sajongjongan mah Juragan Pardi teh ngahuleng bari ngaleureuhkeun ka cape. Panon melong ka hareup ningalikeun kuburan anu ngajajar padungna parentul. Sanggeus aya kana sawatara waktu reup cahaya layung pareum. Kaayaan didinya geus mimiti reup-reupan. Sora tongeret jempe kitu deui sora manuk piit oge teu kadenge. Kaayaan di wewengkon astana estuning sepi jempling rehe simpe. Mata keung jeung geuman. Anu harita kadenge tengan saukur sora reungit anu barang eong pating hariung kana ceuli. Juragan Pardi cengkat tina diukna. Panon rarat reret nitenan kasabudeureun tempat anu teu tela geus mimiti poek. Da puguh wanci geus sareupna. Ae geus burit geuning ieu teh.
Kamana rijurig si Rasti ku aing didagoan teh eueuh dembongan. Sigana mah meureun sieun eta setan teh ari ngahajari datangan ka tempatna mah. Juragan Pardi ngomong sorangan paling ngajanteng. Panuna mencerong ka pelebah kuburan Nyi Rasti, tangkal hanjuang hejo anu ngurilingan geus serba patalayah dina lemah. Bareng jeung kitu, cerit kadenge sora cihir di sada. Cungungung sora anjing babaung ti kajauhan. Hiuk angin ngagelebug handarwan. Tatangkalan pating aroyag kalakai garing rabeng hariberan. Sabot keur kitu, cikikik aya sora anu seuri kadenge asa deukeut pisan. Sarta jelas anu seuri teh geus pasti sora awewe. Anu seuri kadenge meuni nyikikik sorana semu ngirung mata kukurayeun. Tapi teu katingali jirimna, rai atuh bulu punduk Juragan Pardi muringkak. Saha anu seuri? Pontong seuserian sia sabab eueuh anu lucu. Dagang odol sia teh, ha? Lamun sia jurig si Rasti alusna masok gancang nembongan. Lantaran aing tita tadi geus kesel nungguan. Sok gancang keluar. Juragan Pardi hohoak ngita sangkan geura keluar ka awewe anu seuri. Ceuk pikirna geus bener-bener ngerasa kagok asong. Sarta naon bae anu baris kajadian, tangtu sakabehna rek disanghareupan. Anu penting bisa gancang ngarengsekeun pasoalan. Tetela gede hate si hate Pardi. Wani nangtang nitah keluar ka aing. Nah geus bener-bener hayang modar. Setan, aing mah datang ka dieu soteh lain hayang modar sia. Tapi rek ngarengsekeun basoalan. Ngarah sia teu ngaganggu wae ka kulawarga aing. Sok gancang keluar lamun sia rek nagih janji anu baheula, nya peuting ieu ku aing rek kecumponan. Lain sia teh hayang babarengan. Ceuk Juragan Pardi harita keukeuh nitah kaluar ka awewe anu teu katingali jirimna. Barang cacap nyarita kitu. Mitra cagelai carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui nya. Atuh nuhun kana naon rupi paratosana, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.